tah matak ilmu teh nurobah geus menang ilmu nurobah lain tiung jeung baju keun we tiung baju mah ieu nu penting nutupan orat tah nu kudu robah mah eusi hate ulah tiung ngaguyupuk ai kana gosip beuki wae ari tiung ngaguyupuk popolotot ka salaki ari tiung bararadag tapi teu kaur batur nyieun kagorengan bibir galing ngagogoreng batur ditiung samat sirahna can ditiung eusi hate sabenerna tempo bapak-bapak bari nyiniran ka ibu lebok ilmu nurobah lain awakna tapi ilmu mah nurobah tah eusi hatena luhur ilmuna kudu luhur katawaduanana ulah luhur ilmuna tapi luhur kasombonganana ilmu nu mana nu ditah sombong dina hirupna we sehingga hate nu kudu ku urang dialusan teh hate tekad ucap lampah apal Quran apal hadis apal kitab apal tanya hate lamun hate ngewa ka batur geuleuh ka batur rujit ka batur cuak ka batur Quran ayat nu mana kudu ngewa ka sasama dina hirupna berarti Quran sebatas apal dina bibirna hadis sebatas apal dina sirahna can apal cara migawena naon beda jeung monyet ngagugulung kalapa apal kalapa tapi iraha monyet ngalegleg kalapa teu bisaeun mesek pan urang teh apal Islam tapi teu apal cara gawena Islam maknya ya Islam paraseha maknya ya Islam sirik ka batur maknya ya Islam ngahina batur maknya ya Islam ngarendahkeun batur maknya ya Islam ngukut sombong jeung ria Islam nu mana nu nitah sarupa kitu matak hakikat hirup mah teh gumantung hate ieu mah tina pangajian teh nu robah teh tiung baju matak paingan salaki jadi stres sabab Senin lamun rutinan poe Senin bajuna bodas nganyuk bodas kabeh Salasa hejo kabeh Rebo beureum kabeh nepi ka Sabtu ceuk salaki eureun ngaji teh jangar kana babatok haban melian baju padahal tina ladang ngaji mah hiji kudu ngajirim dina dirina dua ngajinis dina rasana tilu kudu ngawujud dina bentukna ladang ngaji teh ngajirim dina diri lamun diomongkeun bismillahirrahmanirrahim kalalen nyebat asma Allah nu maha welas tur maha asih tong luhur-luhur teuing maca bismillah lamun yatim can katulungan lamun miskin can kabantuan lamun jompo can kabelaan bismillah dibaca ku jelema nu sombong bismillah dibaca ku jelema pedit bismillah samet bibirna can teurak kana hatena wah matak ilmu bismillah teh kalayan nyebat asma Allah nu maha welas tur maha asih nu diomongkeun teh Allah maha welas maha asih naha ari nu diomongkeun Allah maha welas maha asih tapi urang ka yatim ngantep ka miskin ngantep jompo diantep palebah mana welas asih aya dina awak urangna karek nyebutkeun Allah maha welas maha asihna tapi urang can mampu niron sifat welas asihna bener lol budak tetangga dagang comro nongtot leho meuli moal nama kejeng moal tah ibu teh geuleuh ka batur tapi ibu ge boga geuleuh kana leho budak geuleuh pan ibu mah baheula leuwih nya tina irung tina ceuli ongko jadi mika geuleuh batur teh sing sadar urang ge boga geuleuh kana kasalahan batur urang ge boga salah geuleuh kana kagorengan batur urang ge boga goreng geuleuh kana katebalegan batur tanya awak urang ge boga katebalegan sarua jeung batur matak jelema nu boga ilmu moal aya waktu ngagogoreng batur moal aya waktu nyokelan kasalahan batur moal aya waktu neuleuh jeung nempo kana katebalegan batur sabab jelema nu boga ilmu teuleum kana dirina saha urang sabenerna sehingga ilmu lamun geus cicing dina hatena al haya'u minal iman era bagian tina keimanan make tiung kudu era make gamis ge kudu era tiung narapi bajuna mahal selopna mahal ari sodakoh 5.000 artina teu era teh Pak gedong sigrong mobil mewah sawah lega ari palebah barang bere kana koropak 2.000 perak matak hakikat alam kahirupan mah nu dipake ulah leuwih mulya batan nu dibikeun pan anu dibikeun mah urusan akhirat nu dipake mah urusan dunya jadi nu dipake mah biasa we teu kudu mahal-mahal teuing teu kudu alus-alus teuing sederhana we da eta mah urusan dunya ngan lamun keur urusan akhirat pek garadean sabab akhirat abadi dunya mah sebatas sakiceu panon
mun dahar ukur sama ti koro, lamun sare ukur sama tibra, lamun baju ukur sama soek, geus kitu mah ganti deui, tapi akhirat moal pernah aya tungtungna langgeng abadi salalawasna. Bener. Matak hakikat kehidupan manusia teh ternyata lain rupana, lain pangkatna, lain jabatanana, lain elmuna. Tah eusi hatena luhur elmuna, rudet hatena kadongdong ge, lemes luarna tapi ramet eusina. Oh well. Beungeutna geulis, di wedak ongkoh, di lipstik ongkoh, ngan haseum pamatuk. Goreng patut, tapi si eta teh amis budi leuwih hade beungeut goreng patut tapi marah mai alus budi hade basa daripada geulis kawanti-wanti endah kabina-bina tapi haseum pamatuk teu sudi. Tanya kuring eta kitu bebengokna gerhana deuk neangan jodoh bae hideung bari amis budi embung. Sabab kuring hayang nu sampurna nya geulis nya amis budi. Tabasumu kabil wajhi ka sodakoh, seuri anjeun kadulur anjeun teh adalah sodakoh. Matak jelema mah kudu marah mai amis budi. Gedongna sigrong, mobilna mewah tapi eueuh nu nganyang. Nah batur teu kabita ku gedong, kabita. Nah atuh eueuh nu nganyang, nu gableg gedongna haseum beungeut. Nini miskin imahna butut bari ku bilik tapi ngalet loba nu nganyang, tempo marah mai ka semahna ti marana ece ti tongo ka dieu katen emah heula keur ngulub jagong rabeng jelema nganyang, lain nempo imahna lain nempo kaayaanana tapi tah nempo eusi hate suci geuning galih tanpa pamrih. Matak ukuran darajat manusia hate bro, hate sadeyo atuh da. Pangajian mineng ari hate rudet mada anger balik ngomongkeun batur. Matak nu kudu disucikeun teh naon Pak? Eusi hate. Lamun jelema hatena suci, maca bismillah teh katempo jirimna teh. Bismillahi kalian nyebat asma Allah Ar-Rahman nu Maha Welas, Ar-Rahim nu Maha Asih, gera baca awak batur ku sifat Allah, gera baca sasatuan ku sifat Allah, gera baca leuweung ku sifat Allah, leuweung dibaca ku sifat welas jeung asih, moal aya manusia ngarusak leuweung. Nyaah kana leuweung urang maca bismillah nempo kana sato, moal aya jelema make jeung ngalaan sasatoan. Nempo tukang bobok, tukang tarok, tukang mabok sekalipun baca ku ayat Allah bismillah nu katempo teh sifatnya ahna deudeuh teuing eta budak kalakuanana sarupa kitu bongan eueuh nu merhatikeun urang teh jadi nyaah ku ilmu bismillah. Ieu mah dina bibir bismillah sirik dikukut, geuleuh dikukut, rujit ka batur dikukut, bismillah samat letahna can asup kana hatena komo ngawujud dina bentukna. Wow. Kaharti meureunnya. Tuh. Matak mana bismillah teh? Aya dina bibir subhanallah maha suci Gusti Allah, ari hate kotor dikukut. Pan subhanallah teh maha suci Gusti Allah. Naon eusina? Hate ulah neukut sifat panyakit, geuleuh kudu eueuh, cua kudu eueuh, rujit kudu eueuh, sirik kudu eueuh. Ari ieu mah subhanallah dibaca batur nyeun gedong nyeri hulu. Subhanallah dibaca batur meuli motor ratu angen. Subhanallah dibaca batur meuli sawah muntaber. Kumaha lamun batur meuli mobil modar. Nyiksa kana dirina. Matak awak bapak, awak ibu, awak kuring saperti imah. Narek ngeunah di imah bala moal beresihan. Narek ngeunah papan belewuk moal empel. Ngarah naon hayang imah nu bersih. Hayang genah di cicingan, mun manusia hayang tenang dina hirup, gera piceun panyakit hate, balana dina eusi kolbu urang. Geuleuh tong aya, rujit tong aya, cua tong aya, ngewa tong aya, hasud tong aya, dengki tong aya, tenang pahirup. Saalus-alusna bapa hajat disengareupan ku jelema nu kotor hate, anger goreng. Ari hajat digedean ai sedekah leutik. Ceuk saha eta? Ceuk nu kotor hate. Sahebat-hebatna Pak Ustad Pak Kiai nu aya di Cianjur ceramah anger ku jelema nu kotor hate mah lain nempo ceramahna tapi hayang lalajo kacaletotna deuk dibeja-beja ngasangkan rag-rag darajatna. Bener? Heeh, matak balik deui kana awak urang Pak. Rambut gondrong bukan pembohong, dihormat. Rambut gondrong bukan pembohong, bajuna butut bari soek.
dihormat lain pembohong, jujur hareupeun Allah leuwih alus daripada dijas, make dasi, sapatu mahal, jabatan luhur, aya duit rakyat dikokod, bangsat ngaranna. Penampilan bisa direkayasa, tapi eusi hate moal bisa direkayasa. Bener? Tah matakna ibu geus bisa ditiung teh, tiungan oge jeung jeroanana atau mun ieu sirah ditiungan, maka dina sirah teh aya pikiran, ngewa atuh aya ditiung heueuh aya mikiran kagorengan batur, ngewa ditiung tamuh tapi ngagogoreng batur, ngewa ditiung tamuh tapi nyokelan ai batur, ditiung sama cangkangna can ditiung eusi pamikiranana. Ungek-ungek kan. Sadar meureun euy. Dina biwir alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah, kabeh ge bisaeun eta mah alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah, tapi cantang tuh kabeh bisa miceun panyakit asa kapuji. Padahal alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah, tapi naha sifat asa kapuji dikukut wae. Geus pikiran deuk tahajud wae nyeun status OTW tahajud. Bubar tahajud ditanya batur kunaon jiga nu tunduh tahajud teu eureun-eureun eta alhamdulillah nepi ka teu neurak kana hate. Ongkos sadaya puji kagungan Allah tapi hirupna habet asa kapuji nu Allah direbut urang. Kadua alhamdulillah teh alat keur bersyukur. Boga imah alhamdulillah, boga sawah alhamdulillah, budak sakola alhamdulillah dahar 3 kali, baju gonta-ganti. Berarti beunghar, jelema beunghar kudu mere, lain dibere. Ieu mah naha nu beunghar harayang BLT. Mana alhamdulillahna atuh. Ieu keprok, kunaon keprok, kucan kabere. Dalamun kabere nyebutna ge rezeki anak soleh. Rob, alhamdulillahirabbil alamin. Rob, saha Rob teh? Anu ngajadikeun, anu ngatur, nu ngadidik. Makanana gerhana bisa ku Allah dibisakeun, ibu daek ku Allah didaekeun, bapak pinter ku Allah dipinterkeun. Saha wae nu jadi ku Allah dijadikeun. Maka Rob lamun diaku ulah aya pengakuan dina hate. Urang alus, urang hade, ulang pinter, tong pernah boga ngaku moal pinter tanpa ku Allah dipinterkeun, moal bisa tanpa ku Allah dibisakeun, moal mampu tanpa ku Allah dimampukeun, moal daek tanpa ku Allah didaekeun. Maka tina Rob asupkeun kana hate, leungitkeun kasombongan hirup kabehanana ge pengaturan Allah. Takdirna kuring teu dikopeah, teu diudeng, teu disorban. Ai takdir kudu jadi penceramah mah nepi ka Cianjur. RW cobaan, udeng sing badag, gamis sing ngangsar, sorban ngagaplek, moal aya nu ngulem RW. Nu aya ge ceuk warga, aduh Pak RW anyar tobat. Ternyata takdir moal bisa direkayasa ku baju Pak, tapi nu ngaran takdir mah kun payakun. Hei nana gerhana, kulan Gusti, ku kami anjeun deuk dijadikeun kudu capetang dina nyarita, terangkeun agama, ngarah leeh hate batur, ulah nyebarkeun kabenci kageuleuh kacua kangewa, tapi rawuh pangku saha bae anu deukeut ejeung anjeun. Jadi we sarupa kieu. Matak mapatahan lain mapatahan batur, mapatahan diri sorangan. Sabab saban-saban manusia hirup ajwaja papasangan. Langit bumi, luhur anap, alus goreng, bener salah, daek kedul, milik saha eta? Daek kedul, alus goreng, bener salah, milik saha eta? Milik urang Pak, bener salah, osok bener, osok salah. Matak gerak eureun nyaritakeun salah batur da urang ge sok salah jiga batur. Osok daek, osok kedul. Gerak eureun nyaritakeun kedul batur da urang ge sok kedul jiga batur. Ternyata batur teh urang teh batur, nyerina batur nyerina urang, susana batur susana urang, bingungna batur bingungna urang. Maka Islam datang kudu bisa silih belaan jeung sasama dina kahirupan. Matak lamun ngadenge tatangga goreng, bibir teh jempe. Woi, denge jempe. Baletuk tatangga salingkuh, bisa teu ibu jempe tina perkara kagorengan si eta? Astagfirullahaladzim. Lamun tatangga ibu salingkuh, init ka pasar, ternyata si eta keur pakaleng-kaleng jeung awewe sejen, latihan ibu jempe.
lain ieu mah init ka masjid bari pangajian haharewosan apal teu nu deket DKM saha beh sok soleh kamari mah keur ngaleng awewe sejen ibu teu sadar nu diajak ngawangkong teh bisa jadi hiji waktu mumusuhan jeung ibu maka si ieu nu bakal jadi panyakit ditepikeun ka pamajikanana euy tong deket teuing si anu naha ngagogoreng salaki maneh majarkeun salingkuh der pasea rumah tangga amuradul budak jadi korban atau lalajo batur kitu eueuh kauntungan pak mukakeun kagorengan batur teh eueuh tapi sabalikna kauntungan gede lamun ibu nutupan aibna sabab katerangan agama nyebutkeun jalma nutupan aib batur maka Allah nutupan aib urang jalma nutupan kesalahan batur maka Allah nutupan kesalahan urang tapi sabalikna mun ibu ngomongkeun kagorengan batur batur ge siap-siap ibu bakal digogoreng ku batur tong nyiwit mun mung diciwit tong ngahina mun mung dihina tong nuding mun mung dituding tong ngaledek mun mung diledek ngan cara nyengareupan jelema anu sok ngahina ka urang tuh lalajuan buah buruk nu buruk tong dipetik nu buruk tong diala nu buruk tong ditaekan tungguan ku waktu nu buruk mah rag-rag sorangan bapa dihina diledek dicaci dimaki katimbang dilawan beak energi antep ku waktu engke ge eureun capeun sorangan Pak nyata teu eureun-eureun tatangga urang mau ngomongkeun urang tenang sing sabar engke ge eureun di mana geus nyeri huntu eureun ngomongkeunana nyata salaki urang mah teu eureun tina tetejeh teh ngabebeut-bebeut termos tenang ibu sing sadar engke ge eureun di mana geus kempreng nyata sukuna sok tujah tejeh wae kana bujur pamajikan tenang sing kuat engke ge eureun di mana geus lumpuh nyata salaki urang mah teu eureun ngagogoreng ka awak urang teh tenang engke ge eureun geus bengok pan komplit bengok ongkoh kempreng ongkoh lumpuh ongkoh lebok kayaknya panyakit sebenarnya keur ngareureuhkeun jelema tina doraka matak urang tong panatik-panatik teuing ka jelema nu loba dosa tong panatik-panatik teuing ka jelema nu teu salat tong panatik-panatik teuing pedah jelema eta tara ka masjid bisa jadi teu ka masjid teh awakna hatena mah bisa jadi di masjid katimbang jelema awak di masjid tapi hate teu di masjid cicing ya bisa kurang kaharti jalma di masjid awakna hatena wallahu a'lam mik potong mik butut DKM digogoreng teu balik DKM mik wae kuat butut nyak celakan hujan kentengna bocor digogoreng DKM teu cereg jadi DKM kenteng bocor kuat teu dipangbenerkeun awakna di masjid tapi hatena teu di masjid lol aya tetangga tara ka masjid tapi cek eta tetangga ka dieu DKM tah duit beulikeun mik nu alus ka dieu DKM tah duit pangmeulikeun kenteng ngarah teu bocor ka dieu DKM pangmeulikeun karpet geus butut si eta awakna teu di masjid tapi duitna ngalir ka jero masjid matak jelema nu sok ka masjid hampura tong ngahina ka jelema nu tara bisi masjid runtuh minta udunan kasih itu era bener Pak ibadah lain kudu wawuh kana kagorengan batur ladang ibadah lain kudu apal kana katebalegan batur tapi ladang ibadah kudu wawuh kana kagoreng patutan diri sorangan matak sifat umat Islam kudu perem kana kagorengan batur gera benta kana kasalahan diri sorangan ari urang mati balik benta kana kagorengan batur perem kana kagorengan sorangan well poho matak mana alhamdulillah teh mana ayeuna Rabbul Alamin Rob pan Allah teh nu ngajadikeun Allah oge nu ngurus ieu ngaranna rambut ieu ngaranna halis ieu ngaranna kumis ieu ngaranna janggot turun ka handap ngaranna bulu bitis ceuk ibu aya nu kaliwat kumaha maneh we lah teu kudu riweuh rambut manjangan ari halis manjangan teu artina Rob Allah nu miara Pak tong sok riweuh rambut manjangan halis teu manjangan itu teh tanda Rob artina kami nu ngajadikeun kami nu miara oge bener padahal halis teh buuk-buuk keneh teu kabayang lamun urang Cianjur diantep ku alo halisna mambay kuring diulem celamah ka dieu teu sudi teuing datangna ge naha marabay halis ustadna panjang halis sarua assalamualaikum
kumaha cek jamaah waalaikumsalam nu paling paur panganten anyar anu mana riweuh waos diciptakeun ku Allah tina tulang leungeun urang ge di jerona aya tulang mana nu manyangan tulang leungeun tapi huntu tina tulang teu manyangan lamun ku Allah diantep makhlukna nu ngaran manusia panjangna leungeun jeung panjangna huntu moal teu ngeteng ibu teu kabayang ieu panganten 2 poe jug cerai naha kaseget Rob Allah maha sampurna maka nyiptakeun manusia ge dina dadeg pangadeg nu purna ibu manusia kuring manusia bapa manusia tembongkeun sifat manusia ulah ibu manusia kuring manusia bapa manusia tapi naha nu katempo sifat sato nu galak lain manusia sato nu sarakah lain manusia monyet nu susuluduk susuntrul lain manusia bagong maka nolol ayat Allah hurimat alaikum diharamkan ke araranjeun di antarana daging bagong tara ngadahar daging bagong umat Islam tara nolak naha daging emai geloba keneh ngan sok aneh daging bagong tara didahar tapi sifat bagong diturutan nyuluduk dicare ku salaki pirage mah tong sok tiktokan wae komo bari senam sisi jalan bujur monoyot bujal kaciri pan nyegak ngalawan nah dages alus awak mah geus sia keneh daging bagong tara didahar tapi nyuruntul jiga jadi lamun deuk diharamkeun dua anak nya dagingna nya sifatna bapa manusia ibu manusia kuring manusia tembongkeun sifat manusia apal oray pan oray mah ganti kulit ngan teu ganti ngaran anger we oray deuk sababaraha kali ganti kulitna anger bebengok oray mah oray tah eta teh gambaran manusia pangajianana mineng tiungna gunta ganti ustad nu ceramahna ge ganti temana ge ganti ari hate teu ganti-ganti pangajian mineng tapi pasea jeung tatangga anger pangajian mineng kasalaki denge pengajian anger jeung dulur teu akur-akur pengajian mineng tapi goreng hate anger wae robah awakna robah tiungna robah bajuna nah teu mampu ngarobah eusi hatena alah kaharti merenya mah teu ngalegedaye nyarek teu kaharti kumaha pan maraneh nu kituna ge ganti tiung ganti baju ganti ustad ganti penceramah ganti tema hampura apa nah hate teu ganti nu rudat anger, nu pasea anger, nu ngewa anger, nu cua anger, nu ijid anger. Mana robah lada ngajina? Nah anu kitu ngaranna ngaji hampura lain. Naon ngaranna ngaji prek. Sebatas awakna nu datang, hatena mah teu datang kana ngajina ge. Mata krumus hirupna manusia, innallaha ma'ana hirupna bareng jeung Allah. Nah bapa nyangka jelema salat jeung Allah cantang tuh. Nah bapa nyangka ieu pangajian jeung Allah cantang tuh. Nah bapa nyangka nana gerhana ceramah jeung Allah cantang tuh. Ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal. Tuh suudon. Geuning urang teh ceramah hareupeun jelema nu garoreng hate ieu teh. Ulem deui tahun hareup nana gerhana tong dibayar saperak-perak acan datang moal. Tuh teuas hatena teh da. Lamun kuring nana gerhana ceramah teu dibayar tuluy teu datang catat ku bapa berarti kuring ceramah lain jeung Allah tapi tujuan anak adalah duit matak menyebut musyrik ulah wa kakabatur nyebut menyekutukan Allah ulah wa kakabatur ternyata duit lebih utama batan Allah Rabbul Alamin mata keur kuring mah Pak demi Allah sanajan teu dibayar ridho tempo beungeutna ridho teu palercayaeun dengekeun pan itu keur ceramah teh suudon wae keur nana gerhana mah mun diulam ceramah teu dibayar ridho demi Allah ridho tah make demi Allah pira kudu yakin ngan kuring nanya son dibayar teu background dibayar teu tuangan dibayar teu baligo dibayar teu heueuh naha background dibayar urang teu sedangkan orang teh negara Indonesia falsafana Pancasila sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan disebut adil kumaha tukang hias dibayar dewek henteu
Jadi abdi malah indek menta bayaran, hanya sebatas menta keadilan. Aduh. Tadi nama nu hajat geus atoh. Yes. Aduh. Nah ieu nyangka pengajian jeung Allah cantang tuh. Isuk aya deui pangaosan, tempatna di dieu keneh. Nu ceramahna kudu ustad setempat. Mungkin teu jamaah nepi ka ronghok kitu. Tah, jawabanana aya di ibu. Moal, berarti ieu pengajian lain jeung Allah, tapi penasaran hayang nempo jelema anu na TikTok. Bener, Pak? Mana jelema nu jeung Allah teh mana? Waradul wongkul geuning. Lamun bener hirup urang jeung Allah, jelema boga harta bareng jeung Allah, ngarti kana parentah Allah. Hei, anjeun dititipan harta, kami ge nyiptakeun yatim, kami ge nyieun nu miskin, kami ge nyieun nu jompo, harta maneh bagikeun ka yatim, bikeun ka miskin, sumbang tu nu jompo ka kara eta hirup jeung Allah. Ieu mah beunghar, kotor hate, sombongna biak tikarep, kongkorong papanjang-panjang, lempang, dongko. Heulang ti dieu nepi ka dieu gigibrig jeung setruk hayu urang pangaosan. Semakin jelema dititipan ku hartana kudu semakin era dina dirina lamun teu ngagugu tina fungsi eta hartana. Bener? Budak ngora gumelis alus. ABG gumelis alus. Naha boga modal geulis. Nini gumelis hayang ditonyok. Geus eueuh modal bah. Sabab ngaran-ngaran manusia aya proses ku waktu. Orok eueuh huntuan seuri pan lucu. Coba nini beak huntu seuri pan muringkak. Baheula bapak keur ngora ngadar sukro dorok-dok mata kresep nu ngadenge keur ngora geus kolot ngadar sukro ngadon mengbal di jero sakabeung mah huntu kateleg sukro keluar. Jadi nambahan umur teh kudu nambahan kadewasaan. Justru urang kudu era kudu ngaran budak leutik. Budak leutik apal Quran, teu. Budak leutik kosok ngaji, teu. Budak leutik ka masjid, boro-boro. Budak leutik pengajian, tara. Budak leutik tawasulan, henteu. Budak leutik sholawatan, teu. Bandungan ti budak leutik. Nah, nalika budak pasea jeung budak tatangga 5 menit pakaleng-kaleng, padahal teu wawuheun kana Quran sabenerna. Iya, nu jalbrog kieu tah. Quran di baruka, hadis di araji, kitab di araos, ke masjid leket, pengajian mineng, cing palebah pasea, angges ku 5 menit, cek aing oge. Ternyata samet Quran dina bibirna, samet hadis dina hafalanana, can apal cara migawena, pinter maca Qur'ana, tapi naha pinternya celeh jeung ngagogoreng baturna, ayat nu mana kudu ngewa ka sasama dina hirupna. Weh, bener ya teh. Didinya letakna hirup teh. Matak innallaha ma'ana hirupa kudu bareng jeung Gusti. Jelema salat bubar salat jug ria ti mana mang? Di dieu mah tara eureun salat ti bareto. Lain jeung Allah, salat kitu mah jeung ujub atuh. Lamun bener ibu salat kuring salat jeung Allah mah tilu lahirna. Sidqul qauli, layyinul qalbi, tarku ma'asi. Salat sod lamta sod sidqul qauli jelema salat mah alus bacaan salat kudu alus ucapan saenggeus salat teangan bacaan salat aya nu goreng da eueuh wajhatu wajhiya liladzi fataros samawati wal ar alus bacaan salatna kudu alus ucapanana ulah alus bacaan salat tapi jeung tatangga pika ngewa jeung dulur teu akur-akur kabatur rujit jeung cua karek alus bacaan can alus dina ucapan. Lain wae pan maneh nu kitu teh. Kadua nu ngaran salat teh lam layyinul qalbi leuleus hate. Jelema salat mah leuleus hate, dihina batur sabodo, diledek sabodo, dipitnah sabodo. Namakeun jeung sabodo, pahala salat zakat si eta ngahina urang bakal beak ku awak urang, dorakana urang dilegleg ku si eta. Layyinul qalbi leuleus eusi hate lamun jelema geus teuleum kana ilmu eta. Sapanjang jelema dihina ngalawan keneh mah can salat, Pak. Bener. Dan kita di akhirat teh bakal loba jelema ngahulang atuh.
Gusti da abdi mah salat oge salat subuh jam 5 da kaberangan, salat lohor setengah tilu, husu teu bisa, bacaan tang tektok, tapi naha pahala kuat seueur kieu. Kumaha jawaban Allah? Eta teh pahala jelema anu ibadah tapi ngahina ngarendahkeun awak anjeun. Anjeun teu ngalawan ka si eta, ku kami ditukerkeun pahala si itu dibikeun ka maneh, dora ka maneh dilegleg ku si itu. Tah, darenge tah. Maka nu katilu tina ladang salat jelema nu bareng jeung Allah tarku maasi, ninggalkeun kadorakaan. Ibu aing ngomongkeun batur dosa. Oh, geus apalun euy. Ai boga harta tuluy pedit dosa. Oh, geus nyahun euy. Ari mukakeun ai batur dosa. Popolotot ka salaki dosa. Nah atuh teu eureun. Lain bab teu apal dosana ngan eta hese eureuna, berarti lamun jelema apal wungkul tanpa paham heuh tadi man yuridillahu bihi khairon yufaqihu fidin. Sedangkan Allah dek mereka alusan teh keur jelema anu paham, lain sebatas apal. Nu apal cantang tu paham, nu paham geus tang tu apal. Paham agama, apal agama, kudu paham migawena. Nah, agama nu mana nu nitah parasea? Bapak mazhab Imam Syafi'i, ibu mazhab Imam Maliki, bapak mazhab Imam Hanafi, teu dicarek, pek. Ngan kuring nanya, iraha Imam Syafi'i pasea jeung Imam Maliki. Aya teu kacaritakeun dina cerita, aya teu Imam Syafi'i pasea jeung Imam Maliki, aya teu. Bapak ngaku Imam Syafi'i, ibu ngaku Imam Hambali, bapak deui ngaku Imam Hanafi. Silahkan bermazhab. Tapi hampura ai pasea saha nu ngajarkeunana? Ternyata Imam Samudra, Pak. Mun urang ngaku Imam Syafi'i, tuluikeun jeung akhlak Imam Syafi'i. Mun urang ngaku Imam Hambali, tuturkeun akhlak Imam Hambali. Ulah sebatas berbicara tentang fikih, tapi hate ngewa keneh ka batur, jit ka batur, sua ka batur, fikih nu mana nu ngajarkeun kudu kitu. Angger Pak, hirup mabalik deui kana hati. Cirina jelema nu bareng jeung Allah tah tilu. Hiji babarengan lalayeutan sasarengan sifatna hirupna teh jeung sifat Allah. Allah boga sifat Asmaul Husna, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mumin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar, ya Mutakabir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Rojak, ya Patah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rawi, eungap euy. Allah boga sifat ya Latif, aya Latif teh maha lembut. Wiridkeun ku Bapak, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Asupkeun kana hate eta ya Latif teh. Lol we ceuk Allah, ud'uni astajib lakum. Penta kalembutan kami teh danu kami. Sangkan hate maneh lembut, penta ka kami danu kami. Ud'uni astajib lakum, ya Latif, ya Latif. Wahai Allah nu maha lembut, lembutkeun manah abdi balik ka imah, salaki sare, sangu beak, deungeuna eueuh, duit teu aya, budak rudet. Salaki gering, ya Latif cek ibu, wahai Allah nu maha lembut, lembutkeun hate abdi, keun bae Bapak teu usaha geus 2 poe, nu penting Bapak sehat deui, jag-jag deui, ujang sing saroleh, kaciri lembutna teh. Ieu mah di masjid, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, datang ka imah salaki keur sare, si bagong molor wae. Di mana eta lembut hatena? Ternyata ya Latif, Allah disebut ya Latif hanya sebatas di masjid, datang ka imah lembut hate leungit deui, berarti karek sebatas ngapalkeun. Kahartos. Ya Rojak, Allah teh maha pemberi, matak penta cek Allah teh ud'uni astajib lakum, penta ka kami ngadoa teh Gusti jadikeun abdi jadi jalma nu hayang mere, lain jadi jalma nu hayang dibere. Tah eta curhat dong. Ar-Rojak, ari Ar-Rojak teh maha pemberi. Nu salat diberi rezeki, nu teu salat ge diberi rezeki, nu tara ka masjid diberi rezeki, nu teu ka masjid ge diberi rezeki, nu dosa diberi rezeki, nu teu nyieun dosa ge diberi rezeki. Umum rezeki mah tamatak urang teh barang bere tong pilihan. Donatur masjid gering rabeng ti masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu, donatur urang nuju udur tos 3 dinten regedot ti masjid teu nepo nu gering pedah donatur. Coba nu sangsara nu tara ka masjid setengah paeh diarantep. Aduh,
si ibu itu majikan nu dendam. Arroja. Allah ge boga sifat Al-Ghafar. Ari Al-Ghafar teh mah panghampura. Pisahkeun antara Allah jeung urang, da urang mah makhluk. Mukhalafatul lil hawadisi. Allah beda jeung makhlukna. Lamun Allah boga maha, leungitkeun mahana. Allah boga sifat maha hampura, maka urang mah kudu boga sifat asak hampura. Kasaha? Kanu geuleuh, kanu rujit, kanu cua, kanu ngewa. Eusina teh tilu, gera seuri kanu baeud, gera mere kanu pedit, gera nanya kanu tara. Sing sok. Gera seuri kanu baeud, gera bere anu pedit, gera tanya anu tara. Bisa henteu? Sing sok apalkeun heula. Seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara. Breng. Seuri kanu baeud, mere nanya apa? Sing paham dina migawena. Aing ngapalkeun mah ieu ge bisa, ngan balik ti dieu cantang tuh. Pamajikan keur baeud we, coba ibu langsung seseurian. Haha, maneh baeud, insyaallah di dagor termos ibu. Maksud kuring seuri kanu baeud teh lain hartina urang kudu seseurian hareupeun jelema baeud, tapi maksudna seuri kanu baeud teh kajahatan batur gera bales ku kahadean. Hartos. Mere kanu pedit, matak naon lamun hajat tong nyieun catetan. Ieu mah maman 15. Udin 40. Hiji waktu udin hajat, kuring yakin si eta bakal mere 50. Tapi lamun maman anu hajat, wallahu alam. Ceuk salakieuna teh mah maman hajat bere ka itu 50 dan juga hoak 50 kela tempo heula catetan. Ditempo dina catetan ternyata maman 15. Kumaha cek pamajikan? Untung teu ngagugu maneh, mun ngagugu rugi sia 35. Batur pedit naha dibales ku pedit deui. Padahal Islam mah batur pedit gera bales ku bager, batur ngewa gera bales ku cinta, batur geuleuh gera bales ku sifat dedeh. Hese. Al-Ghafar. Hese. Maka hakikat dina kahirupan, innallaha ma'ana, hirup kudu bareng jeung Allah, tuturkeun sifatna Gusti. Ari pangeran ibu saha? Pan kita di akhirat teh bakal ditanya bapak teh man robuka saha pangeran anjeun, deuk ngajawab saha bapak? Man robuka saha pangeran anjeun? Allah. Man robuka saha pangeran anjeun? Oke. Ibu osok ngawohong? Hah. Osok pedit. Osok sombong. Allah nu mana nu nitah eta? Biwir ngomongkeun Allah ternyata hate teu wawuheun ka Allah nu sabenerna. Nu ngawadul sifat saha? Abu Jahal. Nu pedit sifat saha? Si Korun. Nu sombong sifat saha? Fir'aun. Biwir ngomongkeun Allah tapi sombong bagaikan Fir'aun, bohong seperti Abu Jahal, pedit bagaikan Korun, tapi biwir ngomongkeun Allah, munafik teh lain batur awak urang tah. Ngaharuleng dikitukeun mah nya. Ai biwir mau ngomong Allah, Pak. Wadul sifat Abu Jahal. Tukang ngadu domba sifat Abu Jahal, sifat Abu Lahab. Pedit sifatna Korun, sombong sifatna Fir'aun. Matak ibu pangeran teh Allah, naha ngawadul. Ibu pangeran teh Allah, naha pedit. Ibu pangeran teh Allah, naha sombong. Matak bahasan inna lillahi wa inna ilaihi, asal ti Allah balik ka Gusti. Kamana jalana? Kuring ti Bandung Selatan, tepatna Cimaung. Bandungna Bandung Selatan, ayeuna keur ka Cianjur. Jongjon hate, naha dina balik apal jalan. Ayeuna Bapak asal ti Allah, ka mana jalana? Ayo. Eta bahasa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, asal ti Allah balik ka Allah, ka mana jalana? Lamun Bapak hayang apal, yuladu alal fitroh, cek Allah teh kami teh nyiptakeun anjeun teh dalam keadaan suci. Lamun ibu hayang lalajo jelema nu suci, tempo orok. Orok bogaeun ceuli. Osok dipake ngadenge. Tara. Ngaran orok, ibu boga orok. Sok kekertrekan jeung salaki. Mun cek urang orok ngadenge, mamah nanaonan. Mun cek urang mah. Teu orok mah boga ceuli can ngadenge, Pak.
boga panon nges nempok orok panon boga panon tapi can nempok dalamun orok nges nempok aib ibu teh si eta nu nyaho tah pan sakamar salaki jeung pamajikan orok di tengah pan nalika boga pangabutuh dikajurukeun heula lamun orok boga panon bari bisa nempok hampura nempok kalakuan indung bapak mun ceuk urang jejak ai bapakna naonan aing orok keneh yuladu alal fitrah maka manusia nu kembali kepada kesucian akhlakna seperti orok panona teu bisa nempok gorengan batur ceulina teu bisa ngadengikeun kana katebalegan sukuna teu ngalingkah kana salah hatena nyacas bodas tur bersih kembali kana kesucian hiji datang wecek Umar bin Khattab jelema nu alus teh maot memeh maot osok ngurebkeun aya nu maot bogaeun bibir osok ngomongkeun batur heuh eta maksud urang teh maot memeh maot teh boga bibir tapi teu bisa ngomongkeun batur naha geus maot cing atuh urang ge maot memeh maot memang hirup keneh tapi paehan ieu bibir tina kagorengan paehan ceuli tina kagorengan paehan panon tina kagorengan paehan hate tina kagorengan paehan awak tina kagorengan di dinya manusia disebut hirup ai ibu hirup di mana eta hirup bah ting dongkeun ai bapak hirup heuh di mana hirup teh na irung na ceuli keur sok urang nyanyi wojod ki dembah mempak tung ting dembah embong pak tung ting dembah embong pak tung ting dembah embong pak tung ting dembah embah boba boba embah bo emboba empang pang dembah empak tung ting dembah embong pak 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 tung ting dembah embah boba boba embah bo emboba embah ba aduh sinden Cianyuran geuning ieu teh secara tersadar ibu geus dibawa karena pelajaran ngapalkeun sifat wajib Allah 20 ngan didinya aya sifat Allah nu dibikeun ka ibu wujud kidam baqo muhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama ilmu tempatna di mana nasirah basiro panempo tempatna di mana na panon sam'a tempatna na ceuli kalam tempatna na bibir irodat tempatna na hate tah ari hirup di mana ting dong sekali panempo tempatna na panon pangdenge tempatna na ceuli ilmu tempatna na sirah kalam teh ngomong tempatna na bibir irodat kahayang tempatna na hate tah ari hirup di mana ayo wilujeng leneng dek disebut hirup kumaha sedengan urang teu wawuh kanu hirup paingan loba jalma neangan rezeki teu wawuh kanu bogana loba jalma hayang alus tapi teu wawuh kanu nyiptakeun alusna antara nu nyembah jeung nu disembah adalah Allah anu nyembah adalah urang maka kudu kumaha urang kanu nyembah lamun bener Bapak nyembah ka Allah tuturkeun atuh nu disembahna saha Gusti Allah nuturkeun naonna nu tadi sifatna 88 disebut Asmaul Husna artina eueuh tempat keur Allah goreng nah hari manusia bet garoreng nuturkeun saha eta kagorengan ayo cing urang diajar mikir antara nu nyembah jeung nu disembah adalah Allah anu nyembah adalah manusia berarti ibu teh menghambakan diri ka Gusti ngaran-ngaran ngahambakeun diri ka Gusti Allah tuturkeun we kumaha cek Allah Rahman Rahim Maha Welas Maha Asih tuturkeun sifat ulas jeung asihna cek Allah Al-Latif Maha Lembut maka urang ge kudu boga sifat kalembutan hatena cek Allah Al-Ghafar Maha Panghampura maka urang kudu asak hampura nah ari urang bet jadi goreng nuturkeun saha eta goreng nuturkeun saha nuturkeun setan wawuh henteu tong sok tutudinganan napalkeun taleus ateu teteh setan cek setan teh nyaho aing mah teu wawuh jeung sia matak saban manusia dititah ta'ud a'udzubillahi minasyaiton
Abdi nyalindung tina godaan setan anu dilaknat, padahal mah setan geus jadi jero atuh. Abdi nyalindung tina godaan setan anu dilaknat, bayangan urang mah setan teh jauh, padahal setan mah geus di jero. Matak loba jelema beres salat, aduh ria asa aing pang salatna. Loba jelema boga ilmu, asa aing pang luhurna. Loba jelema nu daek pangajian, asa aing pang daekna. Loba jelema nu boga harta, asa aing pang beungharna. Asa aing, asa aing, asa aing, asa aing, maka kadituna adalah nu sombong adalah iblis. Palebah mana iblis sombongna? Ahli ibadah, ahli salat, ahli duha, ahli tahajud, ahli Quran, saha iblis teh. Tapi nah teu jadi kekasih Allah. Ana khairu minhum, kami lebih alus batan marane, sombong. Iblis sombong, wajar. Tahajud unggal peting, duha unggal poe, deket jeung Gusti Allah, wawuh ka Kangjeng Nabi Muhammad, ngan ku kasombongan eta nepi ka aya hijab. Hijab teh penghalang teu nempo cahaya Nabi Muhammad. Iya, naon rek sombong, tahajud mumul, duha tara, salat belang betong, maca Quran eleh ku HP, tuluy sombong, tinggal adu hareupan buah-buah iblis teh ieu guruna. Kaharti. Jadi nyaritakeun iblis teh tong jauh-jauh teuing, nyaritakeun Firaun tong nerangkeun nu di Mesir, nerangkeun Qarun tong nerangkeun nu jauh, nerangkeun Abu Lahab tong nerangkeun nu jauh. Kade Pak, Bapak geuleuh ka Abu Lahab. Tatangga Bapak, wawuh jeung Bapak pernah pakieu-kieu. Nah Bapak bet geuleuh ka Abu Lahab. Rek geuleuh mah ulah ka Abu Lahab anu geus dikubur, geus paeh itu mah. Tah deuk geuleuh mah kana sifat Abu Lahab nu ayana awak Bapak. Ai Abu Lahab naon cing sifatna? Gede wadul, osok ngawadul. Geuning keur jadi bikang Abu Lahab eta. Ku bahasa kieu kahartos teu. Aing mah geuleuh cenah kasih Qarun euy. Nah cing teh make jeung geuleuh, wah musuh Islam. Baol we aya rajaban jeung muludan, penta gara sok infak ku Karang Taruna. Bapak bade muludan cenah ieu teh bade ngundang ustad we ti Cianjur. Cenah jang hampura. Ai ba kamari ngomong naon tah? Geuleuh cenah aing mah kasih Qarun, tapi palebah dibere infak hampura. Nah si Qarun itu juga aya di dinya. Urang teh hampura loba nganilai jasad Pak, loba nempo jasad, loba nyimpulkeun jasad. Padahal di Abu Lahab, di Abu Jahal, di Firaun, di si Qarun aya sifat anu kadang-kadang sifatnya ayana awak Bapak keneh. Matak jelema tong memusuhan jeung batur, matak jelema tong hayang pasea jeung tatangga, pek gerap pasea jeung awak Bapak sorang. Da ieu teh beres pasea ieu. Ibu jadi daek pengajian eta teh ladang pasea jeung ngeduel. Jadi we daek, tah ieu ge nana gerhana ladang pasea. Nah, apa Nabi Muhammad mah beres ceramah di bahanan doma di tengah jalan aya nu menta, "Ya Rasul, naon eta doma?" Kumaha ceuk Nabi, "Hayang anjeun nya kop atuh keur modal." Ieu ayeuna dibere amplop, pegat ku ibu bedulah ditutup, pegat. Pak Ustad, kulan di bahanan du sareng amplop, sumuhun kanyaah nu hajat, kumaha ceuk ibu, keur abdi we. Tah lamun aya rencana kitu, ibu megat belah ditu, tah abdi rek jalan ka dieu. Perang Pak. Matak perang geus teu kudu ngalawan batur, perang geus teu kudu jeung baraya, perang geus teu kudu jeung tatangga, gerap perang jeung awak sorangan. Mana dalil jeung katerangan? Nabi Muhammad nalikan nerangkeun aya perang anu leuwih badag tibatan perang Uhud, aya perang nu leuwih badag tibatan perang Hondak, aya perang nu leuwih badag tibatan perang Khaibar, aya perang nu leuwih badag nyatana merangan hawa nafsu sorangan. Urang mah sok jauh-jauh teuing nganggap musuh teh kanu jauh, padahal musuh mah tah keur aya di jero hate. Bener. Sadil atuh dah. Tuh. Kadua, lamun memang ibu hirup jeung Allah, narimakeun kaputusan Gusti. Awak ibu we gara sok tarimakeun. Tong mikiran harta nu loba, tong mikiran gedong nu sigrong, tong mikiran mobil nu mewah, entong. Pikiran mah dahar we ibu bisa asup karena beteng, mikiran mah nu bubuk leutik sehingga jadi bersyukur, ulah mikiran nu gede aya nu leutik poho. Bener? Awak ibu geura sok pikiran. Tarimakeun kana kaputusan Allah. Cek ibu teh awak urang mah montok genut bae. Geus jadi kaputusan ibu kudu genut sanajan teu dahar saminggu angore bepleng. Matak lamun dipoto teh tong nyangeyeng kieu.
Cinta kunaon ibunya ngeyeng ngarah ka tempo langsing. Nah cing teh makejeng di fotonya ngeyeng heuh ngarah ka tempo langsing eta teh penipu. Aya dina foto langsing diajak panggih meber. Dek genut, dek badak, dek gede tarimakeun moal aya manusia nu mampu ngarobah kana kaayaan dirina salian ti ku Allah nu dirobahna. Bener? Heuh matak tong maksakeun maneh ngarobah awak. Bulu panon ponok tarima pan ngeunah bulu panon ponok mah tuh kucap-kicap ge hampang. Iya mah kaum ibu-ibu teu narima meuli 300.000 eluk-eluk ka luhur dan nempo urang teh kuat nu berat kiceup. Balik ti dieu marawa motor galebug angin badag nilep bulu panon duanana ti kusruk kana solokan kakara nuding Allah takdir Allah. Lain takdir bulu panon dudut. Anti badai tina sakitu weh ternyata orang teu bisa narimakeun kana takdir ti Gusti. Tatangga beunghar urang miskin matak naon lamun narima kana kamiskinan, lamun jelema miskin narima kana kamiskinan sabar, lamun jelema beunghar narima kana kabeungharan bager. Pan ibadah duanana nu beunghar bager nu miskin sabar. Surga teh dibikeun kanu miskin lantaran sabarna, kanu beunghar lantaran bagerna. Pan kanyataan melain kitu nu beunghar sombong, nu miskin teu baleg. Tutuding ka batur teh. Ya, si eta mah beunghar ge meunangnya kitu. Kotor hate. Teu narima kana takdir batu. Kahartos ya. Padahal urusan beunghar jeung miskin mah sabenerna mah lain ukuran. Si itu beunghar cantang tuh hatena tenang. Si eta sangsara cantang tuh hatena susah. Mata kabeungharan nu sebenarnya jadikeun dina hate lain dina akal. Jelema beunghar sieun ku bangsat, sieun. Naha loba paokeun. Matak Pak Kades teh mun pidato teh bapak-bapak, ibu-ibu di urang teh keur musim bangsat, wayahna we kudu ngarona, ceuk nu beunghar, sae Pak Kades, kedah ngarona. Kumaha ceuk nu miskin? Mantau. Sing teh bah, nah nepi ka dititah ngarona embung, eueuh palingeun jang ai lain coet mah. Nu beunghar panggih jeung bangsat greget hayang neungeulan, tapi nu miskin panggih jeung bangsat lee hate euy bisi manerek maok di imah urang aya mutu. Nu beunghar sieun ku tuyul nyieun tolak bala gambar pedang ayat kursi tapelkeun lawang panto naon eta tolak bala ngarah naon tuyul teu asup artina hate Pak. Coba nu miskin teangan ku bapak nyarieun tolak bala na lawang panto henteu naha pantona ge rujad. Matak tuyul teh blus-blus we. Nu beunghar barang daharna 4 sehat 5 sempurna kagenep kudu cuci mulut apel beureum apel hejo ratusan ribu sakadina leg. Nu miskin 4 sehat 5 seubeuh genep teu raba. Nu beunghar eureun ngarokok nu sangsara mah kalempung kajeun batuk sia teh mah udud. Nu beunghar eureun ngarokok bah narireun ngarokok sieun penyakit naon paru-paru nah sieun ku penyakit sieun pondok umur ti iraha malaikat mebes kana Ji Samsu. Nu sangsara we kalempung we teu keungeun ku paru-paru. Nu beunghar sieun ku maot nu sangsara teu bah kumaha lamun isuk maot padeuli geus bosan di dunya ge kitu. Artina ketenangan mah ternyata lain aya di nu beunghar. Logika saeutik Bapak Hajat beunghar. Bapak Hajat loba duit. Matak hajat ge loba duit. Background kieu 15 jutaan, kursi nu dipinjemna leuwih ti 10 jutaan, dahareuna wah hajat ayeuna ratusan juta. Tapi di tempo ti tadi ibu mah teu boga duit tapi seurina babarakatakan. Tapi nu hajat loba duit, da seurina teu babarakatakan. Jika anu boga beban gitu tah. Padahal loba duitna, loba tapi naha seuri teu lepas jiga ibu. Ibu mah teu boga duit tapi seuri babereukeuteukan. Merdeka, ceramah tinggal lalajo, dangdut tinggal lalajo, hadir tinggal datang, dahar tinggal am. Tapi sabalikna keur nu hajat, loba duitna, poe ieu geus loba bayareunana. Sound system bayareun, background bayareun, tukang hias bayareun, kaasup ngadatangkeunana gerhana ge. Ceuk aing oge. Teu saban jelema boga duit matak jongjon kana hatena. Teu saban jelema teu boga duit henteu jongjon dina hatena. Matak nu mahal mah lain hartana tapi tentrem dina jero hatena. Hartos.
Ari ibu kunaon jadi ranang orang-orang budak jadi korban rumah tangga amburadul ku takdir sok ka Allah teh nuding we lain ku takdir rumah tangga awut-awutan budak jadi korban jadi ranang orang-orang tong wara nuding takdir naon atuh maneh garoreng adat usaha leutik bibir tuh kat manyun-manyun ka salaki teh salaki sare kareke 2 poe molor wae da si bagong gitu untung salakina pinter naon mamah nyebut bagong berarti sapepeting aya hees jeung bikangna beuki kasigong kumaha ceuk anak mamah bagong bapak bagong ari abdi anak begu saja rag-rag talak budak korban rumah tangga amuradul nuding takdir lain takdir Allah Pak urang nu kurang balik kalakuan lamun ibu nyaritakeun bab takdir ala bidzikrillah tatmainul qulub hate bakal jongjon lamun hate ngait ka pangeran amek ka salaki matak naon ngaran bagong teh piceun amek heueuh nganu kaluar tina bibir jadi wirid amek ka salaki teh bijilkeun wiridan subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amek keneh gunyang sirahna yasin da insya Allah salaki moal ngamuk atuh nu aya ge nangkep bari maca ayat kursi da disangkana kasurupan jurig cai gebro duit 2 juta tangkep ke ibu sodaqallahul adzim serai mah didinya fungsina dikir ka Allah teh lain sebatas dikir bibirna tapi dikir jeung praktek si hatena ulah ari di masjid jeung Allah ari keur dagang jadi jeung setan mana buktina pedagang anu nipu ka tukang balanya wow oh deket jeung Bogor ari ibu hirup aya kahayang-hayang naon robana empak tungting dembah empat 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 tungting dembah embah bomba boba embah baba hade ieu hadroh ngulem grup qasidah nu tadi mah parabaneun ieu mah musikna ge bibir urang we sorangan tapi musik papan sarua ngeunaheun kunaon di Indonesia lamun ngapalkeun sok bari nyanyi kunaon juk init ka Arab di Arab mah ngapalkeun tara bari nyanyi biasa we di Arab model sifat wajib Allah 20 di Indonesia dinyanyikeun di Arab henteu wujud kidam bako da teu bisa we situ pan di urang mah tell me telat mikir letah rada ponok maca Quran teh waduh rada hese Pak tag-teg tog we da eta tu letahna ponok mun urang Arab pararanjang matak pararase matak hayang latihan maca Quran anu hade kurang goreng lagi di urang mah 10 tahun di Arab mah teu puluhan tahun saminggu ge jadi nah pas letahna di Arab mah teu kudu ngukut jangot da jadi sedengkeun sunah Rasul teh adalah jangot lolo jelema nu cegekan heueuh tong ulemna gerhana bid'ah naha eueuh janggotan ai cek urang nah kudu kitu janggot eme ditapelkeun ngukur sunah Rasul teh atuh ulah hiji sabab nu disebut sunah teh aya sunah qauliyah fi'liyah jeung takririyah ai urang dipaksakeun kudu make janggot mah teu boga Pak boro-boro janggot kumis kitu teu bijil tuluy cek batur bid'ah jalma kitu teh kana neraka aing mah deuk protes ka Allah maknya Gusti asup kana neraka ku jangot di Arab mah da jadi matak metode di urang mah pasti berbeda jeung urang Arab takbiran di Arab alus DKM dibayar sound system di masjid gratis geunaheun takbiran lagi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Arab blues ka Cianjur budak ngora arareueuh aki-aki di masjid Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilah napas pondok itu panjang keneh akhirna make bahasa eta ha ilallah make jeung aya eta mata geus we Islam di Cianjur Islam di Bandung Islam di Indonesia
tong hayang akur jeung Islam di Arab da moal katurutan kekeh mang hayang nurutan Islam di Arab moal mampu di Arab taraweh nepi ka jam 3 subuh jelema daek nu dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, An-Naba, Al-Anfal 30 juz sapeting tamat. Di mana? Di Arab. Taraweh nepi ka jam 3 subuh tempo masjid pinuh cobaan di dieu. Taraweh nepi ka 3 subuh urang mayakin RT nu mingpin demo na kita. Timpah cek RW eureun euy tarawehan teh lila teuing nyiksa. Lol we Jagger bari make tato. Geuling cenah ku dewek jadi imam taraweh teh. Nu dibaca Al-Ikhlas we haben. 23 rakaat eta Al-Ikhlas. Rakaat ka-20 hayang Anas ngan poho deui maklum Jagger pan dipikasieun di tukang ibu-ibu. Kumaha cek Jagger? Wios kulhu deui. Kumaha cek jamaah? Da sieun bari ngadeg-deg lajeng we. Eta taraweh jam 8 anggeus preman digabrug teu sangka cenah maneh ngimaman teh hade kapake tah di urang mah imam nu kapake teh nu tereh. Jadi agama teh disesuaikeun we jeung kamampuanana masih. Nu ceramah beda. Lamun ibu hayang nu lentong tong urang mah hohoak saha nu lentong aagim. Sabab aagim mah ceramah na lentong. Saudara-saudara yang budiman, alhamdulillah AA ya berada di Cianjur. Bagaimana ibu senang berjumpa AA? Ya ibu senang tapi mohon maaf ya AA yang kurang senang. Nah geus kalolot kieu atuh. AA gimana lentong. Mama hayang nu teuas, heuras, keras, Habibahar. Mama hayang nu nerangkeun karuhun Jawa Barat, Abuya Muhyiddin ti Sumedang. Mama hayang nu bari sholawatan, Kiai Haji Salimul Apid. Mama hayang nu jiga ojek online, urang. Dalamun bener mah ngaran Ustad jeung Kiai udeng badag gamis ngangsar turun tina mobil disambut wilujeng sumping Al Mukarrom. Ieu mah nolol urang, well, wat eueuh nu salamualaikum. Mama ngulem ceramana hayang nu bari curhat, Mamah Dede. Pan aya program TV Indosiar Mamah Dana curhat dong iya dong. Ibu pan sok bebeja mah, coroga abi mah burutnya teu usaha. Omongkeun ka Mamah Dede. Mama ngulem ceramana nu hayang nyanyi, saha cing? Oma. Sabab rumah irama mah berdakwah sambil bernyanyi. Setiap keindahan nurutan oma maksakeun kuat eungap yang tampak oleh mata alah asik naon penggemar dangdut itulah perhiasan dunia. Tah Roma Irama mah jadi takdir penyanyi dangdut tina labuh. Lamun Bapak Hajat mah pan baheula labuh, gubrag, aduh, jadi we bos. Da tegas, sehingga loba karyawan. Pan ai bos teu tegas mah bahaya. Tah Roma mah tina labuh, gubrag. Aduh. Jadi we penyanyi dangdut. Lamun ieu tah tegeug sora da Bandung mah tegeug nyage lemes. Jadi kenek alusna. Bandung Cianjur, dua deui co. Alus jadi kenek teh cekas. Nih wae ngadenge, Pak. Teu kabayang lamun Roma Irama takdir jadi kenek. Aduh capek, Pak. Bandung. Cianjur. Timpah urang Cianjur bari keheureuy Al-Fatihah. Matak jalma teh geus boga takdirna masing-masing tong sok panas ku takdir batur. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Nana gerhana geus tong disebut viral. Naha sagedeung dege leungit viral. Bener Bu? Nu di luhur para pejabat teu kudu sombong, teu kudu legeg. Naha leungit jadi jabatan anak, jadi rakyat deui. Matak naon mah jeung kudu diaku.
Muga jeung aya Ustad Kanang, Ustad Konang, eueuh, pokona mah eueuh kitu eueuh. Aya Ustad internasional, aya Ustad daerah, eueuh, nu gede jasa mah ta Ustad nu deukeut ce. Bapak gering minta doa kanu deukeut, ibu maot ditahlilan kuno deukeut, ece maot dikubur kuno deukeut, bejaan anak gerhana, kulaan ce aya naon, aya nu maot deuk naon. Matak jasa Ustad nupang hadena nupang alusna lain Ustad nu jauh tah nupang alusna mah jasa mah Ustad nu deukeut matak hargaan Ustad nu deukeut lain ai kanu jauh loba jamaah ai kanu deukeut 10 urang 3 bari api-api ngompol hargaan mah nu deukeut ieu mah ka Ustad nu deukeut kumaha ngomong Ustad kukut kuat dianggap anak eme Ustad cing atuh tad boga dendam sakali mah lamun ieu nyebutkeun Ustad kukut maot si eta bikeun paculna sok nyeun kuburan sorangan mata ngaran manusia mah punten eueuh gede jasa-jasaan tetep Pak nu gede jasa mah nu deukeut nana gerhana datang ka dieu hiji diulem 2 dibayar coba Ustad nu deukeut aya nu ngulem eueuh nu mayar daek we eta Ustad ikhlas mah sabenerna lain ieu iya mah cek urang ge cojaan we tong dibayar pan cek ibu ge geus udon moal datangnya pecakan ke ibu kumaha tuh cenah lamun bulan 7 madeg hajat hayang ngulum salira geus pinuh ibu teh tadi doa robana atina fi dunya hasanah hayang salamet dunya hayang salamet apal teu rumusna hayang salamet akhirat melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng, melak hade jadi hade, melak goreng jadi goreng. Aya akhirat hayang menang kahadean, aya di dunya teu akur jeung dulur, pasea jeung tatangga, boro-boro di akhirat di dunya ge dicabok batur. Ternyata rumusna hayang salamet akhirat mah salametkeun heula poe ayeuna di alam dunya. Kaharti yeuh. Aya di akhirat jiga nu heueuh hayang salamet aya di dunya pici capekeun. Melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng, melak hade jadi hade, melak goreng jadi gerak pepelakan kehadean di alam dunia jeung dulur sing alapur jeung tetangga tong pasea boga harta sungsar sengsar bikin kaya yatim bikin kamiskin salamet dunia akhirat mah keun kumaha alo ieu mah aya akhirat hayang salamet di dunia wae geus goreng jeung salaki pedah 20 tahun ka tukang baheula papaseaan ayeuna panggih di nu hajat ceuk budak teh mamah itu si aya ka dieu tong deukeut anu gelo panggih wae di jalan jeung mantan ibu teu ngeunah hate boro-boro mah di akhirat di dunya wae geus kitu ieu panganten ai pangantenan hayang naon ibu kawin hayang naon ibu kawin hayang naon ai hayang hees manjeng guguling ge bisa ai ukur mikiran sare mah jang hampura teu kudu jadi papangantenan teu kudu mikiran hayang sare mah teu kudu sabab judul rumah tangga teh tarima abdi nikah kaputir tegas bapak nu wastana titik-titik kalayan ngangge mas kawin ku seperangkat alat salat dibayar kontan tarima lain deuk narimakeun geulisna wungkul kagoreng patutanana pamajikan leg-leg da meunang maneh geulis teh nempo beungeutna pan geus kawin mah tapak budugna ge 70 bakal apal kagorenganana mata keur lalaki salaku pamimpin tarima abdi nikah deuk narimakeun lahir jeung batin dunya akhirat benerna teu benerna balegna teu balegna dilegleg ku urang lalaki di dinya nu ngaran pamimpin kudu bisa narimakeun kana kakurangan bebongok si ieu tah saking ku aral atuh da sabab bapak menghadapi kaum ibu-ibu nu paling aneh makhluk di alam dunia nu paling aneh tah ieu tah deuk teu aneh kumaha geura sok bapak usaha menang 5 juta bikin waktu penting mah tah rasiko 5 juta nuhun bapana nya isuk-isuk cek bapak mah keur bensin 20 mere ngan tempo bibirna tah gantian aneh Pak duit bapak tapi nah minta ganti ari ibu cager boga masalah paling ruwet jeung nu ngaran ibu-ibu mah mun boga masalah paling ruwet beda jeung bapak-bapak mah 5 menit anggeus hampura mah bapak lepat sanajan bapak bener tapi wani ngaku karena kesalahan da bapak mah mikir anak hayang sieun korban rumah tangga mung amuradul panjang lalakon pamimpin mah coba ieu di kasaran kalah deuk ngakan di lembutan nyo gado
sok cobaan manehna keur hohoa ka anak terbalik teu make baju keneh der ngadulang layangan sok peletuk lembutan tong kitu cek bapak kumaha cek ieu di lembutan teh nya ogado Pak di kasaran leuwih heuras matak di dieu butuhna agama keur kaum lalaki adalah pamimpin hampura kudu boga ilmu pengetahuan tentang rumah tangga sabab deuk ngalelempeng pribadi anu bengkok sahebat-hebatna ibu ladang masantren 17 tahun pinter baca Quran pinter baca hadis tetap sifat ibu mah hayang nateh dibimbing sanajan salaki bodoh bener kadenge ai ngaran-ngaran ngabingbing pan ku kalembutan bener matak judul tarima abdi nikah kaputir tegas bapak nuwastana ning titik-titik kalian ngange mas kawin ku separakat alat salat dibayar kontan lain sebatas narimakeun geulis nabungkul kagoreng patutan ge tarimakeun sabab geulis mah relatif 30 ka handap 30 ka luhur mah geus eueun nu ngaran geulis mana geulis baheula mah pan ibu teh bentangna Cianjur ayeuna mah bentang teh ketit-ketit acan boga budak hiji gumelis 2 cumentil 3 pakusut 4 awut-awutan boga budak 5 budeg-deg awak ngabeukahan kaso nomor hiji bea ku sorangan salaki mana lakop kana tabeng da kaseredgeun belenyeng ka kantor desa cing teh ka mana Bu senam 2 tahun caritana hayang langsing senam 2 tahun lain langsing kalah kebeki wowog awakna teh da eta beres senam teh goyobod comro misro liliwetan ongko toong salaki maot naha mikiran hutang urut goyobod matak lalaki juluna tarimakeun dek begang nu urang dek genut ge nu urang dek hideung nu urang dek bodas ge nu urang ngan tugas lalaki ceuk agama mun pamajikan hayang geulis dangdanan mun hayang nurut contohan mun hayang jongjon rasikoan modo koprok ayat nu tadi teh dijawab wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah dijawab tah praktekna nu bieu heueuh hayang geulis pamajikan dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan imah pageuh baju weuteuh daar seubeuh kongkorong boga gelang aya mah gera nyangu tabeasna mah gera masak tapasakeunana mah jajan yeuh artosna mah gera sare tah kamarna mah ka imah yeuh imahna raos ibu adenge oi sababongan tugas lalaki mere napakoh lahir napakoh batin napakoh lahir dunya napakoh batin agama hiji tak catat ku ibu lamun buat baut guruwad gurawad guguru Bapak Ti Umar bin Khattab setan datang Umar ngajeleng iblis datang Umar nyingkah tapi datang ka imah bawel pemajikan Umar bicarekan lakhlak dasar Umar ngahulang cicing padahal setan wae sieun tapi naha Umar lain sieun ku pamajikan cek Umar teh kami mah lain sieun naon atuh kami mah apal karena pagawean pamajikan lebih berat batan salaki nyangu tugas pamajikan nyeseuh tugas pamajikan ngepel ku pamajikan miara budak ku pamajikan nyeseuh baju kuring ku pamajikan nyadiakeun kadaharan kuring ge ku pamajikan matak bawel jeung calemeng teh angap we keur curhat keur bapak-bapak salaku jadi pamimpin lamun ngareupan pamajikan bawel jeung calemeng teu kudu pusing ulah boga TV piceun radio engke ieu nanya nah eueuh TV jeung radio cekap ku bibir maneh ge ganeng bener Pak tuh jeung bapak talung keneh dibere pamajikan nu bawel daripada nu pego pan teu pugu nu pego naon ibu teangan hikmahna heuh pamajikan emang mah hideung bae sabab hareupeun Allah mah bisa jadi kauntungan pamajikan hideung alus geus tong make jeung diglowing-glowing antep cenah hideung ditanya ku kuring mang naha kawinnya nu hideung genah nama ge jeung genah bangsat ge teu tulus sing naon urusan bangsat jeung hideung lampu pareum jam 11 peuting bangsat datang pamajikan ngadun seuri pugu bangsat ngagajleng asa disampeurkeun huntu eueuh beungetan ternyata Allah ngajadikeun eta teh gede hikmahna
Matak jelema nu boga ilmu kudu sadar kana ibu dihina nyeri teu, dipitnah batur nyeri teu, dituding batur nyeri teu, diledek batur nyeri teu. Cek saha nyeri, cek dunya, cek akhirat ibu untung. Pahala batur dibikin ka ibu, kagorengan ibu dilegleg ku si itu. Di dunya disebut nyeri, tapi akhirat moal pernah ngalaman nyeri sabab pahala batur dibikin ka awak urang. Di dinya hikmah teh tepat. Hartos. Rumah tangga ulah karena gelis. Sabab lalaki teh mere napako lahir, mere napako batin, maka ibu napako batin teh agama. Lain jika budak ayeuna, kamu udah makan belum? Tong loba nanya dahar jeung acan, ibu-ibu mah tong hariwang, awewe mah tong ditanya tos tuang tawa acan. Naha jajan baso ge di sanguan. Geus teu kudu loba nanya dahar jeung acan, Pak. Siapkeun we beasna, insyaallah barang dahar. Tah tanya mah tos netepan maghrib teu acan, mah tos sholawatan teu acan, mah tos tawasulan teu acan, mah malam jumaah ieu teh tos yasinan teu acan, mah naha salat teh nepi ka kadepruk-depruk gajeleng wiridan heula. Tah eta lalaki nu nyaah dunya, nyaah akhirat, ngan ditempo merek ieu mah moal sanggupeun. Cobaan engke ku bapa subuh mah kadenge ceramahna gerhana geus salat teh wiridan heula tawasul heula shalawat heula da moal teu nyegah sia jadi panati geus pangaos moal teu ngakan bas ieu sabab Allah mah nu alus deuk dihijikeun jeung nu alus nu goreng deuk dihijikeun jeung nu goreng tong ngarep-ngarep salaki ibu Nabi Muhammad lamun ibu teu mampu jadi Siti Khadijah. Tong ngarep-ngarep bapak menang Siti Julaiha, lamun bapak teu sanggup jadi Nabi Yusuf. Jadi nu alus jeung nu alus, nu goreng keur nu wayahna we geus jadi hukum alam. Ustadna matak urang madeg neangan teh hampura lain nu beunghar, teu butuh. Deuk neangan teh awewe anu keur parawana teh teu pernah nyahueun duit 50.000 acan. Dikawin ku kuring, ditikah ku kuring, gebro ku kuring dibere tah mah 5 juta. Moal teu sujud, Pak. Kunaon ai mamah make jeung sujud? Bapak keur parawan abdi teu nyaho juta, boro-boro juta 100.000 teu nyaho, boro-boro 100.000 50 ge teu apal. Nuhun Bapak disugemakeun dipasihan 5 juta. Naha nganuhunkeun lantaran teu nyahoeun kana duit keur parawana. Lamun merek awewe nu geus nyaho kana duit keur parawan menang 7 juta bere ku bapak 3 juta tempo irung jeung bibir akur dah nyikana naon sakieu mata keur ngarumuskeun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah ieu tong beuki teuing kana duit dibere duit leutik nuhun bapana dibere duit gede nuhun bapana jazakallahu khairan kasiro kitu kudu nama sabab tugas pamajikan teh narimakeun lalaki mere napakoh pamajikan narima papageun nelawang panto salaki balik usaha teh rengkuh sirah teh rengkuh bapak geuning sumping ceklan leungeunna tuluy suntangan gek diuk dina bang barung lu atlet kesa ngoprot asongan ku cai tiis keun bae tong make gula bikeun ka salaki bari pupuntenan punten bapak cai teh cai we teh gula-gula acan suruput ku salaki diinum katebo jiga nu amis ternyata nu amis teh lain gula naon atuh budi pamajikan ka salaki kajeun teh manis dibikeun ibu ngocobrot wae hayang disebloknya beres nginum tungtun ku ibu bapak beli teh acan netepan ieu tos tabuh 2 wios teu ka masjid ge sok we di dieu netepan teh gebru salaki mani siapkeun ku ibu naon nu kudu siap sabun odol sikat anduk ulah nepi ka deuk mani kokot tetengane angan sabun da dipake nyabunan ucing ku budak gebru salaki mani beres mani siapkeun ku ibu alat salat naon kopiah sajadah sarung koko dekul salaki salat kuliwet ibu beres salat darenge ieu tong sok api-api nyoro HP ka siniran teh teuing ai palebah nyiniran bapak-bapak surak sia eta mah kadepruk sujud dina lahunan salaki pek ngomong sing alus bapana puputon kemang kedaton buah kolbu cengceman jiwa bapak teh hormateun abdi damaeun abdi ti baheula nepi ka ayeuna rumah sa pamajikan can bisa nyugemakeun nu jadi salaki ti luhur sausa prabu ti handap saibas dampal lain eta nu diarep-arep ku bapak teh ti pamajikan teh darenge oi lain ieu mah salaki balik usaha teh jung nagog dina lawang panto menang duit henteu asa kawin jeung Jagger ieu
salaki merena pakoh pamajikan narimakeun. Salaki ngadidik agama pamajikan nampak pendidikan agama tinu jadi salaki. Keun bae ibu teu pangaosan ka ustad bae angkat derajat yen salaki ibu ge bisaeun jadi ustad sok cenah ceramah. Kan insya Allah cek ibu gandeng. Heeh nya. 2 3. Tugas dua nana salaki jeung pamajikan sobirin sing salalabar dina hirup. Sabab naha make jeung kudu sabar kahirupan mah antara aya jeung eueuh keur aya keur eueuh. Ka ayeuna tukang son keur meujeuhna payu, tukang qosidah keur meujeuhna payu, nana gerhana keur meujeuhna payu, loba nu hajat. Tapi tungguan bulan puasa ngasin kabeh. Son oge mixerna hampir digadekeun. Atuh kuring ge kokotetengan ka tetangga sing teh mang iraha deuk hajat, naha asa ngacai hayang ceramah. Hirup mah antara aya jeung eueuh keur aya kudu syukur, keur eueuh kudu sabar. Sakali deui, keur aya syukur, keur eueuh rumus rumah tangga mah sakitu-kituna. Keur aya syukur, keur eueuh kitu. Mutak hayang boga pamajik salaki mah kudu neangan lalaki nu kieu. La tagdob jelema nu sabar mah moal gede amek. Jalmi nu sabar mah tara gede amek. Teuing merek ieu. Deuk nguji ka bapak-bapak. Lamun bapak rek ka sawah, pamajikan ngadon sare, sangu eueuh cai eueuh. Bapak deuk ka sawah rusuh jam 7 ieu mah. Pamajikan sare sangu eueuh cai eueuh. Amek teu, Pak? Kakuping teu, Bu? Amek cenah. Kuring nanya, ku amek bapak pamajikan hudang. Ku amek bapak sangu asak. Ku amek bapak cai nyampak. Nah naonan geus kolot gara de amek. Cek agama jelema sabar teh latagdob, jelema sabar mah moal gede amek. Nah ari ieu. Pamajikan sare sangu eueuh cai eueuh, gagantawangan bibirna teh ecreg gablek pamajikan teh. Nyebut teh ecreg asup kana hate ibu. Sapoe harita keur modal sabulan bapak di baeudan, beuki sangsara hees moal bisa bareng. Rasiko lalaki nu gede amek. Matak lalaki mah kudu sabar. Matak rata-rata geus rumah tangga pamajikan montok lalaki mah begung, ngabatin. Kudu nama bapak teh sing sabar. Pamajikan sare aya naon pamajikan sare bayah kieu karunya buah-buah keur hareeng cabak tarangna sun kening. Tuh kahayangna tuh. Ngeusun kening leos ka dapur cai eueuh sangu eueuh tong amek. Bapak aya duit 10.000 ini teh ka warung meuli bala-bala kaynya 7 siki uras 10 nogasin hiji leg-leg di dinya keneh. Datang ka sawah dekul macul balik ka imah pan pamajikan bakal nyuuh hapunten bapana aya naon maneh menta hampura abdi teh kuduna mamang masakeun mang nyangukeun ngan abdi teh keur hareeng hampura we teu mang masakeun teu mang nyangukeun dosa abdi kanu jadi bapak geuwat ku bapak temalan kumaha temalanana kuring nu kudu menta hampura nah hambet bapak kudu menta hampura eueuh judul ti baheulana lalaki geus rumah tangga kudu jajan di luar kuring boga dosa ka anjeun cek pamajikan abdi nu dosa cek salaki abdi nu dosa duanana baroga dosa silih aku rumah tangga jadi bener. Aya lalaki nu kitu Allah teu dianggap. Bisi ibu hayang apa lalaki anu bisa seperti kitu aya dina riungan itu nyangcan saurang. Saha eta? Ieu mah dek ngendit pangajian sangu eueuh cai eueuh tara amek. Nah ada eueuh pamajikanna ge. Jalema nu sabar latagdob teu gede. Kaopat birrul walidain sing alus ka indung. Budak mah ukur bisa mawa lalaki, lalaki ukur bisa mawa awewe. Kolot nulung leung nama tah. Hajat zaman kiwari, konca mih 2 diomongkeun ku tetangga atuh da. Matak mihna teh 5 apa? Botan hiji, nog 3 siki, susu hiji jeung kecap. Nama ge jeung apa? Tadi kan nempo dina dus kitu. Modal badag pernikahan poe ayeuna padahal melaan naon sih dan nikah mah cek agama mah enteng panganten lalaki aya panganten awewe aya wali aya saksi aya ijab kabul beres udah hayang dangdut
Lamun hayang dangdut entong nuding hayang aloh, da eueuh malaikat joget di luhur panggung. Jadi hayang dangdut malain ka hayang aloh, ka hayang urang. Menang pek bae keur jelema nu boga mah anggap ngahibur umum. Ngan lamun jelema kokoro tong maksakeun. Ya mah dangdut malah juta, bajidor 10 juta, wayang golek ongko, sawah digadekeun, bubar hajat jebleh. Pas ditanya kunaon cek kamari joget dina bajidor ena ceurik, takdir Allah bubar hajat gede hutang lebok ka hayang mah jeung takdir Allah teh. Kahartos. Jadi nu ngaberatkeun teh naon Pak? Agama ka hayang urang. Kahayang urang matak lamun engke ending ditungtung urang riweuh, urang ripuh, tong coba-coba nuding Allah. Urang terlalu ngaguguk kana kahayang nafsu. Ngan keur bapa hajat ieu mah da beunghar deuk na dangdat dangdut bajidor wayang golek ke silahkan anggap niatan ngahibur umum. Ngan lamun kenu sangsara tong coba-coba. Ya. Tong coba-coba Pak. Malahan mapan ngaran-ngaran rumah tangga mah lain ibarat bobogohan. Keur bobogohan mah serba indah. Ibu bola ingat-ingat keur bobogohan. Di apelan, anak hateu ngarokok. Kumaha ceuk bobogoh ibu? Seep ceceh. Kumaha ceuk ibu? Yeuh ceceh abi heula ange. Coba ayeuna geus kolot. Nah hateu ngarokok, beak duit. Kumaha jawabanana? Eureun bau belenok komor hees. Geus aya beda, Pak. Init-initan kauleman keur bobogohan, pacekal-cekaleungeun, sok romantis. Bari kesang lu atlet ngoprot. Coba ayeuna, ieu geus dilapurkeun. Ka mana bu salaki ibu eueuh? Jetot ti tajong keur bobogohan, peka nu ngaran salaki. Kamu sakit. Kumaha ceuk budak awewena? Iya. Kumaha ceuk lalakina? Ke puskesmas ya. Kumaha ceuk ibu? Ih, kamu perhatian sama aku. Coba geus kolot jetot ti tajong, ngadon di hoak. Nolo eta batu eta cokor atuh. Mimilu wae tuh. Aya perbedaan, Pak. Ibu anyar pangantenan, bakutet ku samping, pakai jaket ongkoh, ditiung ongkoh, anger anakan. Nah, lalaki bogoh, sanajan ibu rapi, di samping, di jaket, anger di kore. Kunaon? Ku bogoh. Cobaan nini sare tataranjang. Kumacak si aki di calana asup angin. Matak rumah tangga kudu dibangun kunaon? Ku hate karena Gusti Gusti rek nyobaan nini engke sare tataranjang sok. Kumaha ceuk si aki di calana aing nu riweuhna mah sia teh. Jadi aya perubahan dina ate, bener? Matak baeudna teu balegna teu ecregna lain ibu nu salah, tapi salaki kurang nempokeun kapamimpinan anu bener. Matak lamun buat baeud pamajikan ulah wakan nyalahkeun, tanya awak urang. Dan nanya pamajikan mah ngadon ngahoak. Kunaon mamah baeud? Ku sia. Tanya awak urang, aya naon pamajikan baeud ka urang? Toong padaringan kosong beasna, koong kongkorong nu dieclok ternyata can dipulangkeun. Toong dompet duit ge geletekan 10.000, toong lipstik geus dicokelan ku bilik, toong wedak geus dekok tengahna. Meujeuh baeud oge, bapa langsung cabut duit, asongkeun 2,5 juta ka pamajikan, langsung nangkep. Lain tak tadi. Cager geus gitu. Oh eta awe mah. Masak nu ka opat mah hampura sing alus ka indung ka bapa, kikieuan teh modal gede ratusan juta nu kaluarkeun. Ridho kolot, ridho melaan saha? Melaan anak. Pertanyaanna, aya teu ridho anak melaan kolot nepi ka beak ratusan juta? Ceuk urang oge. Jasa nu moal biasa dibayar adalah jasa indung, jasa bapa. Matak rumah tangga boro-boro mah rumah tangga hayang sakinah mawaddah warahmah. Surga ku Allah ditapelkeun ka indung bapa. Ridallahu fi ridho walidain, wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridho Allah gumantung ridho indung bapa, murka Allah gumantung murkana indung bapa. Deuk asup ka surga kumaha sedengkeun di alam dunya nyurucur cai panon ku kalakuan awak urang. Deuk salat, deuk zakat, deuk saum, deuk ibadah haji, ditolak teu ditarima ku Allah Ta'ala. Urang bertanya, Gusti, abdi salat, abdi zakat, abdi saum, abdi ibadah haji, tapi mana pahalana? Kumaha ceuk Allah, beak pahala maneh kulantaran kalakuan maneh goreng patut kanu jadi kolot maneh. Nah, salatna teu pati baleg. Salat subuh ge meureun jam 5. Tapi pahalana loba, ternyata nyebakeun diri kanu jadi indung bapa. Hayang naon, butuh naon, anak jadi solusi kanu jadi kolotna. Bahagia lamun kolot urang cicing jeung urang, artina kolot percaya bahwa urang mampu ngajamina. Kade Pak, bisi kolot mu nganyang ka imah urang, ti ayeuna kudu berpikir, kunaon kolot mu nganyang teu betah cicing di imah ibu lantaran bawel jeung calemek.
Sedengkeun nu ngaran kolot balik di ka budak ngora. Matak rumus sawarga, rumus rumah tangga, rumus bahagia, gumantung alusna urang kanu jadi kolot. Matak nana gerhana mah hampura nyontoan kasararea, munduk init-initan kemana bae ge sok nyarita Pak, doakeun abdi rek mana maneh ka Cianjur, rek naon pangaosan, heuh cenah ku apa didoakeun sing hasil. Tungguan ayeuna beres ceramah, dus ongkoh amplop ongkoh, teh ladang doa bapak urang. Atau kumaha calon mun hajat teu mere dus jeung amplop, lain doa bapak urang teh diijabah, nganu hajat kurang persiapan. Bapak bisa jadi bapak, kuring bisa jadi kuring, lain jasa urang, lain hebat urang, lain pinter urang, lain alus urang, tapi tengah peting aya kolot nyurucut cai panon ngadoakeun ka awak urang. Bener tuh Pak? Pernah urang keletik dihina batur, pernah disiksa batur, pernah dilirik batur, inung bapak jadi hate, dilawan lain lawanan, bebeja ka pangeran, ya Allah Gusti Robi, taekeun darajat pun anak, ya Allah Gusti Robi, taekeun harkat darajat pun anak, ya Allah Gusti Robi, beungharkeun pun anak, abdi nyeri nepi ka sepeda teu kapeser, abdi nyeri budak teu bisa jajan, ya Allah gedekeun milik pun anak. Tah urang gede milik, sukses hirup, lain doa bapak, lain doa kuring, kade aya doa inung jeung bapak urang. Matak wajar lamun anaknya akakolot itu wajar. Anak nyerenkeun harta ka kolot maka Allah nyadiakeun harta keur anak. Anak nyugemakeun kolot maka Allah nyugemakeun anak. Anak ngabungahkeun kolot, Allah ngabungahkeun anak. Bahagiana urang, hebatna urang, hartana urang, gumantung alus jeung henteu urang kanu jadi kolot urang. Bener? Dengekeun keneng matak dititah ku kolot teh kudu ku jejebir teh denge. Ieu mah dititah ku kolot hararese nyai ngomah wadah engke mamah. Nyai atuh mani engke atuh da eudeuh mani bawel boga indung teh. Nyerina indung ngalahirkeun, aya nu leuwih nyeri tibatan ngalahirkeun. Naon eta? Anak wani hohoak sesentak anu jadi kolot, nyurucut cai panon sanajan teu kaciri, tapi ku Allah ge dicatet ajabna di dunya bakal dibuktikan. Dagang tinggal hutang, tani ukur daki, hirup teuneut paeh teu hos, rumah tangga amuradul, anak eueuh nu soleh, gera balik urang goreng patut ka kolot urang supaya urang ngarasakeun jadi kolot sabenerna. Aduh, kunaon ibu kikieuan? Boga anak bedegong. Oh sae, panya teh kitu. Tapi itu masih mah itu ngejemel budakna dengekeun cenah dengekeun. Bieu ngan untung budakna ngalawan, da ada mamah ge kitu bareto. Pan budak urang teh enteung keur urang. Gerak kuring nanya, "Ibu ai baheula bapak urang inung urang, nyai mah teh nyeri cangkeng pang nincakankeun, ngagugu tara?" Nah, sok sing ngararaku. Lol bapak urang, "Nyai mah teh nyeri cangkeng jeung nyeri awak, cing pang mencatankeun sirah, ngagugu teh?" Maot indung, maot bapak, ayeuna ibu geus kolot, titah budak ibu, "Nyi, pang mencatankeun sirah, ngagugu teh budak ibu?" Hakan. Siksaan Pak goreng kakolot dunya di kontana. Hirup teuneut paeh tohos kahanap teu akaran kaluhur teu sirungan. Mun kembang teu jadi pentil ge teu jadi buah. Mun jadi buah ge buruk. Nah di jerona aya hileud peuteuy. Matak goreng patut kakolot mah dihukuman dosa nupang badag-badag. Dek salat, dek zakat, dek saum, dek ibadah haji ditolak teu ditarima. Lamun kolot jadi hate ku kalakuan diri urang. Matak balik ti dieu gabrug kolot, sumujud ka kolot. Aya kolot jadi tempat curhat, aya kolot mah jadi tempat sagala-gala. Balik ibu sesoranganan, ku indung ditanya, kunaon nyai maneh balik teh jeung salaki? Mamah abdi keur pasea. Kumaha cek indung? Kerap nyai ka dieu. Nyuuh ibu nina lahunan indung, diusapan nyai isuk ku emak deuk dianterkeun maneh kanu jadi salaki maneh. Nah mamah make jeung kitu mung manyeng hareupan rumah tangga maneh amuradul. Loba indung ragrag darajat hareupeun minantu nepi ka nyuuh ka minantuna. Asep, Ujang, hampura budak emak, toledar, baong, bedegong, hampura bisi maneh teu apal adatna, emak werek ngawakilan nu jadi anak. Kunaon kolot ragrag darajat hareupeun minantu lantaran sieun nempo rumah tangga budak awut-awutan. Keur aya inung itu terjadi. Poe ayeuna inung geus eueuh, ibu ngomong ka tetangga nanya, "Kunaon euy balik teh jeung salaki?" "Aing pasea jeung salaki." "Kumaha ceuk tetangga?" "Apakah sarua bapasana jeung inung?" "Moal." "Kumaha ceuk tetangga?" Keun bae. Ustadna nage nungguan maneh. Matak curhat nu sebenarnya tong jeung tetangga, tong jeung dulur, tong jeung batur, curhat nu bener mah tah jeung indung jeung bapa. Menta doa ge ulah anu jauh, ka indung ka bapa. Tak emang doakeun we cing teh Pak.
Bari abdi teh nanya hoyong dikintu naon cing teh ku abdi. Eta mah pun bapak ngajawab entong cenah da bakal peuting maneh balik teh subuh ti Cianjur ka Cimaung teh kana 3 jam 1/2. Oh cing teh pak kitu. Cenah jang maneh teh capek-capek. Geus teh tong saban kirim. Ngan lamun keukeuh hayang ngirim mah sadiberena kudu hajat we. Atuh kuring teh ngasongan cing teh Pak arek cau. Wah, cau teh Cianjur mah moal teu galede. Tah nu gede nu leutik mah tong diasupkeun. Cing teh arek bapak wajid, waduh wajid teh moal teu amis isuk jam 10 da resep ka sawah pun bapak mah isuk jam 10 rek di dahar we cenah suruput-suruput jeung cai enteh mangkana geus diomongkeun lamun eueuh aduh aing pi omongeun tulungan atuh nu hajat wajid cing teh arek ranginang komo we ranginang ti Cianjur mah moal teu seungit tarasi deuk digayem jeung sangu diperulukan uya aduh mangkana geus ngomong cing teh abah arek bolu heuh komo cenah komo deuk nu masagi deuk nu buleud duanana cenah duanana balik ke kuring teh dieu pun bapak mah tara ngagoler tadi kamar na kursi cing teh bah nah lain di kamar heuh nungguan maneh hariwang nama ge jeung hariwang pan abdi mah bager kolot mah bager nya aku bagerna budak baong ge nya aku kitu sanajan kuring bager anger kolot hariwang atuh ayeuna mah cing teh abdi tos sumping abah gerak kulem cenah kela deuk nempo heula mobil leos kana mobil dibukaan pantona ari abah nanaonan mah wadus henteu kitu lamun bener cenah maneh geus pangajian kudu boga ciri pan maneh mah di kopiah henteu di udang henteu di sorban henteu teu ka ciri ustadna jadi abah teh can percaya tah cing teh naon ciri geus pangajian dus. Jadi lamun aya dus kakara dipercaya oh bener cenah budak abah geus pangajian nah cing teh mah jeung percaya eta aya dus tah lamun eueuh wah beak aing dicarekan tulungan atuh euy tulungan sing hade ka indung sing hade kanu jadi Bapak Indung Tunggul Rahayu Bapak tangkalna darajat boro-boro masakinah mawadah warohmah bahkan sawarga ke ku Allah diasong-asong keur saha eta keur jelema nu satuhu jeung tumut ka indung Bapak ulah wara bubar aya doa pan biasa geus pengajian teh geuning baralik ngadoa acan asa kos nu rada garelo teh tadi cing heula da doa mah engke dipingpinna ku Pak Ustad ku Pak Kiai nu aya di dieu disim kuring mah ibu sakitu we nu kapihatur bobo nah rek neusan atuh meuni protes hayang sampai pagi sono pek mak sono ka urang ngan urang mustahil kudu sono ka maneh nah hayang nepi ka jam sabaraha hayang nepi ka subuh tak aya saurang ibu hoyong nepi jam 5 subuh oke aya duaan pak yo hoyong jam subuh ya abdi mah cek guru abdi tong sok ngahalangan niat batur bapak niat nepi ka jam subuh ieu niat nepi jam 5 takeun bae nu duaan nepi ka subuh urang mah urang baralik pak sabab jelema keur resep dicarek menyegag mangga bu nepi ka jam 5 nagok ke didinya atuh bapak nepi ka subuh pek nu hajat mah urang peureum urang sare abdi ge mantong gue deuk naon cicing di dieu dulur teu boga mangga nepi ka jam 5 tak ieu nepi ka subuh pek duaan badami seru ceramahna seru nah buat dianggap lawak aing mah jika nak keur si Ece eta mah lamun engke balik ditanya ku salakina ti mana maneh pangajian sanu ceramah anu nagarhana kumaha kitu we rame geus nepi ka teu neurak majarkeun teh seru disangkana peureun film Korea nya euy sing sarehat sadayana panjang yuswa utama doakeun panganten ieu teh budak ayeuna papangantenan can apaleun harga token can apaleun harga beas mahal can apaleun lamun pamajikan gering kudu ka rumah sakit can apaleun ibu ayeuna mah apalna teh senang we padahal ke geus rumah tangga aduh hampura 2 bulan minantu teu usaha mitoha ge nyaah keneh ujang geura tuang urang neda sareng bapak 7 tahun minantu teu usaha mitoha ge nyiniran hayam datang kur tetetetet bener hayam barang lebok beuki usaha tara bari gigireun aya minantu paingan hayamna teh bisa kongkorongok si horeng dicekekan ku minantuna
Tesem goreng atas namenana air gerhana sakit kapi hatur bobo sapanon cara sapakan mugi agung cukup lumur ulah wara bubar sate acan ditutup doa billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu. Ibu bapak sadaya nu hadir. Alhamdulillah ngaturun manusia sageng nagarsana Kang Ustaz dan Nagerana terus ngalikeun mundan hikmah yang rohani geus mudah-mudahan manfaat orang sadaya dan ditutup diserahkeun kangge tutup doa ka kersana Al Mukarrom Bapak Ki Haji Ridwan di haturana.